nafi wa nasharu alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatah man idza u'tiya syakara wa idza qadara faghfara wa idza ghadiba fatara wa qala aidan innallaha ba'athani rahmatan lil alamin wa hudan lil muttaqin. Al hadis rawahu Tabrani. Pengatur waktos anuku pribados divi hormat al mukarramuna para alim ulama, para kiai, para sesepuh pondok pesantren, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Al Hidayah anu dina saat anu ieu alhamdulillah tiasa hadir pun bapa oge pun biang rombongan sadayana pangiringna anuku pribados divi hormat aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, jamaah ahli pangaosan rutin mingonan dinten Kemis anu insyaallah sebagian agengna ieu jamaah pangaosan margi dina acara nu ayeuna simkuring teu ulam-ulam mung ngawakilkeun wae hadir TK jamaah pangaosan rutin dinten Kemis margi upami ngulam nu sanes khawatir ieu tempat teu tiasa nampungna sabab ngaos kemisan ge tos pinuh ieu teh di sisi-sisi salasar pembangunan kumargi kitu ieu pangaosan rutin dina saat anu ieu dikaitkeun kana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanaos parantos ngalangkah tina sasi Rabiul Awal dikaitkeun we tetep kana peringatan Maulid Nabi hitung-hitung mun salat jama takhir ieu teh kumargi sasi mulut teu kabagean waktosna sabab simkuring seueur muludan di luar pesantren maka di pesantren mah muludanana teh silih mulut kata Nabi Rabi Usani kullu ma ala khilafil asli yahtaju ala sabab sakur perkara nu nyulayaan asal sok kabutuhkeun kana sabab biasana ngaos di masjid di luar mayun ke masjid ayeuna mah ngaos di luar masjid di masjid mayun keluar ieu teh sabab ayeuna mah pangosan rutin disarengkeun sareng peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanesna naon nu mawi dikaitkeun kana peringatan Maulid Nabi ieu teh kabita ku khususiatna nu ta'alluq jeung kapentingan urang dina ngalaksanakeun taklif ti Allah eta nu pangutama nama mumawi nganuhunkeun ka jalmi-jalmi anu parantos ngabantos demi terselenggarana ieu peringatan Maulid Nabi boharta ilmu tanagi saneskanteuna mugi-mugi tercatat di hadrat Allah sebagai amal soleh urang sadayana nu manjing dijadikeun kifarat sadaya dosana manjing dijadikeun jembatan pikeun ngahontar rahmat sareng Allah kasalametan ti dunya dugi ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin urang ngadua sing agung tujuanana ngaliwatan peringatan Maulid Nabi nu ayeuna muga-muga berkahna nu bodoh sing jadi pinter nu fakir ku ilmu sing jadi beunghar ku ilmu nu fakir ku dunia sing jadi beunghar ku dunia nu barokah anu lemah iman sing jadi kuat anu hirup pakusut sing jadi lancar anu rizki seuseut sing jadi normal anu ibadah ngedul sing jadi daekan nu segut doraka sing ngenoran rumah tangga nu weweg sing beuki weweg nu geus reyot sing weweg deui bisi aya nu geus parundung sing baralik deui nu can kenging jodoh sing menang jodoh nu maslahat dunya akhirat amin nu pangtarikna eta can payu
diringkeskeun doa nu tadi dina doa anu sangat singkat. Sebab para kekasih Allah mah sagalana disingkat-singkatkeun. Urusan dunia disingkatkeun. Ka Mekah make kapal 8 jam setengah di Jakarta ulin teh tanya langsing. Tuluy ka Madinah diringkeskeun salengkah nepi. Kekasih Allah. Ibadah ge diringkeskeun. 1000 tahun diringkeskeun cukup ku 3 jam 1000 tahun. Urang mal morek 3000 anu morek 1000 tahun teh 1000 man. Naon sababna? Ku Allah ditikelkeun ganjaran amalna. Jadi pikeun kakasih Allah mah amal oge diringkes-ringkeskeun. Maca surat Qulhu 47 huruf kulantaran ikhlasna ikhlas arifin, ikhlas muqarrabin sakumaha nu didawuhkeun ku Rasul wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Ngaganti Allah kana biaya urut munga haji jeung umroh mun mabrur makjur tingkatan muqarrabin. Panghebatna mabrur muqarrabin, panghebatna makjur muqarrabin. Maka Allah nikelkeun eta biaya diganti ku Allah 1 juta tikam. Jadi mun 2 rakaat dianggap 2 juta rakaat salat. Mun maca kulhu dianggap 47 juta huruf anu dibaca ku manehna dina Al-Qur'an. Al-Qur'an 10 juta 27 huruf, 27.000 huruf kurang lebih 3 kali tamat Al-Qur'an ganjaran maca kulhu muqarrabin. Eta jalma-jalma nu paladinter nu mawi doa ayeuna kusim kuring diringkeskeun. Moga-moga berkah muludan ieu. Allah nyabut waham jeung hoyali tina hate urang sadayana diganti ku makrifat ka Allah. Amin. Sebab aya keterangan di Ahmad Ibnu Athaillah dina hikmah nu ka-44 paman istanaro qalbuhu binulil ma'rifah la yakunu indahu ghammun abadan. Sajalma nu hatena caang ku nur ma'rifat ka Allah maka hate eta mal pernah bingung ku urusan dunia. Bingungna lain bingung, khawatir lamun diganti lain bingung. Moal aya kabingung hate nu ma'rifat ka Allah. Maka dina keterangan redaksi anu safali mata jiduhul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma munita min wujudil iyan. Tepati-pati eta pirang-pirang hate teh baringung jeung nalangsa kecuali bingung jeung nalangsana saukuran Allah Ta'ala ngahalangan musyahadah kana eta hate. Lamun sampurna dihalangan musyahadahna maka sampurna hate bingung jeung nalangsana. Lamun aya musyahadah dina hate sanajan sagede siki sasawi maka kabingung jeung kanalangsaan bakal hilangna kabingung tina hate jeung kanalangsaan tina hate leungitna kabingung jeung kanalangsaan tina hate saukuran urang dihalangan tina musyahadah ka Allah Ta'ala. Moga-moga waham jeung hoyali nu sok jadi hijab kana hate dicabut ku Allah Ta'ala digentos ku makrifat ka Allah. Moga-moga ku ayana makrifat ka Allah Ta'ala urang sadayana nu fakir nu beunghar nu bodoh nu pinter ku Allah dibebaskeun tina kabingung nu ta'alluq jeung urusan dunia ngan ukur sakadar aya khawatir. Tilu kahwatiran jalma anu makrifat nu disebut kariweuh hate jalma nu makrifat ngan ukur disebut kahawatiran anu tilu. Hiji iman khawatir sieun dicabut deui, kadua khawatir dosa sieun teu dihampura, katilu khawatir amal sieun teu ditarima. Ngan sakitu nu aya dina hatena jalma nu makrifat ka Allah. Salian ti eta lain kabingung. Wa kullu ghammin dunahum saghirun khafifun. Mun aya kabingung salian tinu tilu, mun aya kahawatiran salian tinu tilu, kahawatiran leutik bari resikona teu sabaraha. Muga-muga urang sadayana berkah tina pangaosan pun Bapa anu ayeuna dilaksanakeun sok sanaos masih teu damang
cek sim kuring bah kajenting 10 menit nu penting mah pangaosan hitung-hitung ieu teh mun kamari dahar jeung sayur anu sayur kangkung ayeuna mah ditungtungan ku opor hayam kajengan saringkong gitu. Jadi pengajian rutin sim kuring dimantapkeun ku Bapak kajen ngaos ngan 10 menit. Mau upami dipaparin rada panjang mah alhamdulillah berkah ngaos pun Bapak di dieu. Muga-muga sing bisa ngaihatoh kaberkahan urang ngaos salami anjeunna teu angkat ka dieu. Doakeun sing panjang yuswa bari sehat pun Bapak oge pun biang anu parantos sepuh tos rentang yuswana sabenerna mah sim kuring teh geus rada ruas Pak. Tapi tiasa keneh ngaos ka dieu alhamdulillah sok naos sababaraha menit teu cik tadi ge pikeun kakasih Allah mah teu kudu panjang-panjang. Lamun ngaos sajam dianggap 1 juta jam ngaosna. Lamun urang zikir pan zikir teh Pak perjalanan permulaan menuju muqarrabin. Zikir teh Pak. Zikir nu bareng jeung mikir disebutna tafakur. Lamun mikir teu bareng jeung dikir ukur sakadar mikir atawa ngalamun disebut. Tapi lamun mikir jeung dikir disebutna tafakur. Nu matak ngaran tafakur mah sairul qalbi fi mayadinil agyar. Lempang hate di makhluk nu disapertikeun lampangan. Ari hate eling. Lamun mikir bari teu eling eta ku otak. Lempangna otak dina akuan eta moal aya zikir. Tapi lamun hate nu lempangna tangtu zikir. Lempang di makhluk tapi bari eling ka Allah. Zikir teh geus ngarupakeun ringkasan ibadah. Sabab saur hadis Rasul tafakur sajam. Oh. Jadi mikir bari zikir sajam dibandingkeun jeung ibadah 70 tahun ganjaranana masih gede kene ibadah 70 tahun. Eta tafakur sedangkan tafakur pangsae-saena tafakur dina pangaosan. Sabab lamun tafakur solangan urang di imah mah kursi ka tukang imah sok ngagejlik ujung-ujungna tas mikir sok ngalamun ka ditu. Lain tina mikir kana tafakur. Tapi lamun datang ka pengajian asal mikir akhirna jadi tafakur. Sabab pemikiran nu tadi dituntun ku kiai nu urang pemikiran nuturkeun lempangna perjalanan lisanna jalma anu ngawuru ka urang sehingga tina mikir jadi tafakur. Jadi lamun urang tafakur na pengajian panghebat-hebatna tafakur dina pengajian. Numawi khususiatna keur jalmi anu ngaos bari ikhlas anu paling hebat mana datang malaikat sujud minta panghampura tuluy Allah maparin katengtreman hate dina hirup kumbuh ti dunia nepi ka akhirat. Sajalma anu kumpul di hiji tempat bari areling ka Allah maka Allah nurunkeun khususiat wa nazalat alaihimus sakinah. Allah bakal nangtremkeun hate. Lumawi ulah coba-coba ngajar anak sinanengan dunya supaya hatena tentrem. Moal mata tentrem jadi ribe. Hayang tentrem anak hirup di dunyana sina ngaji bari ikhlas. Insyaallah boro-boro beunghar kajen fakir tentrem hatena komo lamun beunghar eta mah jadi raja dunia akhirat. Terutama dina peringatan Maulid Nabi nu ayeuna moga-moga khususiat anu parantos di saurkeun ku para ulama, ku para sahabat. Sayyidina Ali sasaurang man azama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Saur Imam Ali karramallahu wajhah saha nu sanggup nyalahkeun dawuhan Imam Ali, nyalahkeun kiai gitu sanggup urang sabab hujah teu manjing. Komo nyari nyalahkeun dawuhan sahabat anu kaitung pinter. Saur Imam Ali lamun ngagungkeun Maulid Nabi nepi ka dibuka riwayat modal Kangjeng Rasul dalam arti urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Bari ngagungkeun Kangjeng Nabi nu hakikatna ngagungkeun Allah nu parantos ngagungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka moal pati-pati maot kecuali nyanak iman
moal asup ka surga kalayan teu kudu dihisab heula. Jadi moal pati-pati asup ka surga kecuali teu dihisab heula. Eta kahebatanana. Jalaluddin Sayuti, Sultanul Arifin, ulama Mesir, nu naklip kitabna 600 jilid kurang langkung. Sasauran cek Imam Jalaluddin Sayuti. Lamun aya hiji tempat dipakai peringatan Maulid Nabi, tempat nama harek masjid bumi atanapi naon bae. Illa hafatil malaikatu, kecuali Allah nurunkeun malaikat. Kalau lingkung di tempat wasollatil malaikatu sarujud meta hampura keur nu boga tempat jeung nu hadir di eta tempat. Muga-muga muli ti dieu urang sadayana diampura dosa ku Allah taala sabab pangistighfarankeun ku malaikat anu diutus ku Allah datang dina lingkungan peringatan Maulid Nabi. Wa ammahumullahu birrahmah waridwan. Allah nyurambahan ngahujanan nutupan kaita jalmi-jalmi nu hadir ku rahmat jeung kariduan Allah taala. Moga-moga khususiat peringatan Maulid Nabi ku sabab hati urang hadirna ikhlas mangka dibuktikan ku Allah taala sehingga urang disalametkeun ku Allah dunia akhirat. Sakitu nu kahaturkeun sakali nganuhunkeun kana santen pantosarana pembangunan anu parantos dilaksanakeun geus 2 tahun teu liren-liren. Pan untung teu kudu masak ayeuna. 2 tahun telir-liren itu rek dibangun deui. Insyaallah ngahaja kuring ngaripuhkeun diri jeung santri-santri tapi ripuh ku balas urusan nu ta'alluq jeung ilmu jeung diajar ngamalkeun ilmu. Amin. Lamun ripuh ceuk Imam Faqih kudu kedua perkara. Salian diripuh nu dua eueuh gunana jeung teu aya manfaatna. Ripuh balas neangan ilmu, ripuh balas diajar ngamalkeun ilmu. Insyaallah ripuh manfaat dunia akhirat. Maka kuring ngaripuhkeun diri. Dalam hayang senang mah sila deleg we ka teu kudu ngabangun pesantren. Jeung imah sing alus make AC cicing we bari loba duit. Ngareuna banyak. Ayeuna mah kalah kudu ripuh ngurus santri, teu inget beurang, teu inget beuting. Pengajian di mana-mana, kadang-kadang kurang sare, tanaga geus ripuh hampir beak. Tapi ingat ka Syekh Faqih mun rek ripuh balas nu ta'alluq jeung ilmu. Insyaallah pembangunan pesantren ta'alluq jeung jalma nu nareangan ilmu. Diikhlaskeun ku urang. Pengperiheun naklip kitab urang teu mampu atuh urang nuluykeun perjuangan musannif kitab pikeun ngagelarkeun ilmu nafi di alam dunia. Sabab karuksakan di alam dunia anu jadi sabab hakikiahna mah lain alam tidak bersahabat. Eta mah caritaan jalma anu teu aya imanan ka Allah. Nu sabenerna mah Kang intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi. Gumelarna karuksakan di muka bumi ieu sabab nu caricing di ieu dunya hatena geus teu makrifat ka Allah taala. Eta nu sabenerna mah. Jadi urang membangun di pesantren pikeun ngagelarkeun ilmu makrifat itung-itung keur berusaha ngarter karuksakan nu bakal terjadi di muka bumi ieu. Muga-muga urang termasuk di antara jalma nu ngadamel kasayang di ieu bumi ulah termasuk jalma nu nyieun karuksakan di ieu bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun sewu nuhun daksa ketika mingahan ka pangresa Syekhul Mukarram anu parantos ngadugikeun tausiah amanah salaku sesepuh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kanggo acara salajengna acara inti hikmah peringatan Maulid Nabi anu insyaallah bade didugikeun ku Syekhul Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cibantar Panca Tengah. Namun satu acana diteraskan karena acara inti pamugi janten uninga ka jamaah sadayana pada dilaksanakan gelar sorban kukituna ka jamaah disuunkeun ridho mana nyiapkeun infak terbaik sanes kanggo pesantren tapi kanggo urang simkuring husnudon jamaah nu rutin pangosan kemisan parantos mafhum harta nu dikaluarkeun
ku urang dianggo infak sedekah itulah harta nu janten milik urang. Ku kituna mangga kalayan keimanan kamakrifatan masing-masing niat dina manah anu sae urang sami-sami infak sedekah ka murang kali nu ditugas kanggo gelar sorban mangga dipersiapkeun disuhunkeun ridho manah ka jamaah supados teu cangkeul ngadeg panginten sadayana mahalul qiyam maksana ta'diman wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mangga ka Mang Atok sa para kanca kanggo gelar sorban dipersiapkeun ka jamaah disuhunkeun ngadeg hawatos ti enjing cara likuanya panginten anu sampeanana sehat lah teu aya udur tiasa ngadeg mangga supados ngadeg ta'diman wa takriman di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam upamin udur bilih gaduh panyawat dina sampean atana pilir mangga tiasa cari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fahtafas minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhalli anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad marhaba marhaba ya arusal khafiqani marhaban 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 ya
يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallallahu alaihi. Ngaturkeun seunuhun ka sadaya jamaah nu parantos infak sedekah, mudah-mudahan naon rupi nu parantos diinfakkeun disedekahkeun jantan kasayan kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nincak kana acara inti peringatan Maulid Nabi anu insyaallah kanggo bukti hikmah peringatan Maulid Nabi bade didugikeun ku Syekhuna Al Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cibantar Panca Tengah alladzi lam yuzkar ismuhum li ta'dim wa takrim ka mantena waktu sang tempat dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan bila goyah wa naskuruhu syukron bila nihayah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man agama maulidi kuntu syafi'an la yaumal qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun pribados ngaturkeun rebunuhun ka persa penjajah acara. Oge ngaturkeun rebunuhun ka persa pembawa ieu pangaosan. Pimpinan masyarakat dieu ka pasantrenan, dieu ka DKM-an, dieu ka ulamaan. Di keagamaan, kanagaraan, KRT-an, kadusunan. Dua pembawa masyarakat sakinyaah ka masyarakat na saat nu ayeuna dibuktoskeun diayakeun pangaosan nu ditalikeun kana sababaraha pamaksadan malah pangemut-emutna takdim kana maulid Kangjeng Rasul sanajan geus jauh ge tina Rabiul Awal teu hilap diayakeun peringetan mauludan teh. Lebetna pangaosan alhamdulillah pangaosan wujud karena mustamena hadir. Tak kira-kirana mun teu aya mustamean mah pribados moal tulus sasauran teh. Sabab syarat ngaos mah nu sasauran aya jeung nu ngupingkeun aya ngan diatur ku panitia.
Samun sararea di dia aya sasawuran saya teu diatur eta hitung-hitung pasar Ciawi we gitu. Atawa sararea aya wah nu sasawuran ngagayeget we nu aya eta mah sanes pangusan hitung-hitung muning bar jamaah depa. Pas pisan pangosana sapertos ayeuna tadi pun anak ti payun ayeuna cenah kolot mah gitu teh. Padahal kolot mah tong dipaneurikeun teu heulakeun gitu. Ari paneuri mah sok asa katempuhan. Malah mising teu ge kolot mah gitu. Ari ka kolot ieu gitu. Pada melanu panghampangna gitu. Mudahan mah sok panggemulna gitu. Kolot mah. Tapi teu kitu deui da pribados ampun tisa kaya asa panadaran ti mimiti berangkat munggah haji pribados masantren ka JK nepi ka ngalaman lebaran haji teh pribados teh di dieu ngan teu ngalaman ka dieu we teh malah alumni ge di dieu ka kuping ngan teu bisa ka dieu pribados teh sigana lamun mauludan mah akhir-akhir ge mun aya ditanyakeun mauludan arek nyaba-nyaba wae masih itu buktosna pribados teh ka dieu. Alhamdulillah sateu acan pribados ngisi kana waktos karana ina langkah tepang sareng urang dieu jeung pangagungna dosa pribados teh sok dosa pribados malah apal sarea ge. Karena gede dosa pribados neda heula punten kasadayana tina rupi dosa nu patali sangsada agung alitna lahirna sing batinna kintena bade ngapunten. Alhamdulillah syukur kasorehan mana sadayana kanggo ti pribados ya gitu kamari sadayana sami-sami kang ngapunten pisan. Malah saterasna Pak di teh pribados teh urang Cikatomas. Ai tidak ka Cikatomas teh ratusan kilo eta malah aya urang ieu can apaleun Cikatomas teh kitu. Ngan pribados we asa caket satekat tanyakna sia. Asa buruan Cibantar we tanyakna sia pribados. Pun anak pribados turunan teh seueur keneh di dieu batan di Cibantar teh. Da gaduh budak teh opat nu dua di ditu nu dua di dieu ngan pangseueurna teh di dieu ka icu-icu teh jeung buyut geus aya di dieu mah di ditu mangan incu opat siki matak kapagerageun teh sanajan jauh asa deukeut we jauh soten di mata gitu. Dekat di hati antar pun anak panggedena teh ieu di dieu matak sok inget teh ari si horeng ka budak mah beuki gede teh beuki nyaah eta teh ti leutik ge nyaah beuki gede mah komo beuki nyaah matak pantes sok aya budak mungu jauh ti indung teh gitu teh nah kasadayana teh pun anak incu pribados ti dieu nedaha punten we jeung nu anak kasan mudah-mudahan pun anak pribados jeung icu pribados jeung sadayana anu ngariring gitu. Di dieu da ayeuna mah beuki seueur urang Cikatomas di dieu teh. Nuakeun we sing sami-sami dina rahmat Allah sapanjangna urang sararea. Ala hadinya Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun ngupingkeun acara pembangunan saat nu ayeuna ampun asa mewah ieu teh lamun ningali tina asal tanjak nangsi baheula keur zaman Kota Hejo tanyak nangsi teh pangungsian dan sarua jeung tawang pangungsian. Di kidul mah tawang pangungsian teh. Ciodeng pangungsian di dieu mah tanyak nangsi. Pribados mah keur usum di ditu di pangungsian teh sakapun waktu masuk di dieu ditanyak nangsi teh. Ari ayeuna jadi kota sapertos kieu daras we inget Kangjeng Rasul keur Isra ti Mekah ka nagara Madinah nyorang kebon korma.
Pandita lungsur heula salat cenah di dieu. Ai atuh ditaroskeun apal teh cenah teh. Eta teh kebon korma Yasrob ngaranna teh isukan mah bakal jadi kota cenah. Ungalihna Kangjeng Rasul ka kebon korma Madinah. Diingat-ingat baheula di dieu tanya nang si pangungsian. Aya masjid butut kadua madrasah teh. Madrasah butut kadua bedug baheula di dieu teh. Ayo nama geus astagfirullahaladzim. Masjid butut madrasah butut nage. Sakieu teh ngabangun keneh we kitu teh. Da kualo dititah. Baheula keur butut mah wesingeun anu nyalin eueuh. Ngan lamun ningali ti tahun 82 Galunggung meletus lagi tadinya mulai ieu teh tanya nangsi rek ngarintis sigana teh karamean nepi ka ayeuna ngalaman pribados 2018 nya ngaraman seperti kieu rame teh angot 2030 masih kana teh rame kacidak gitu teh. Tapi jalma-jalma teh beuki baleunghar, beuki adegan beuki alus beuki baleunghar teh. Jeung teu mubah ngaruskeun ayeuna adegan teh sabab takdim aya ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul karana ku Allah dilahirkeun ka alam dunya dihaja ditoret jeung Injil Jabur teh geus dibejakeun bakal medal nabi akhir zaman rek ngaromak kalakuan-kalakuan zaman jahiliyah. Jadi Kangjeng Rasul lahirkeun ka alam dunya teh ngaromak kalakuan jahiliyah nu matak nu ngagungkeun lahir Kangjeng Rasul ampun gedena aya kauntungan teh leuwih daripada nu sejen. Yaman anfaqo diraman nyodakohkeun pawisata leuneun kaya sodako mas aya di gunung Uhud cenah kitu. Pan gunung Uhud teh ampun sagede-gede mata piraku teu kabita ku kauntunganana. Eta teh lahir Kangjeng Rasul. Malah ayeuna Abu Bakar Siddiq sasawuran hubiba ilaina dunya salah satu. Nu dipikaresep di anu jangan 3 rupa kuring mah cenah. Sanajan mentereng naon-naon oge. Hiji anadu ila wajhi Rasulillah. Betah ningali pamun teu Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh rupina aya saperti manusia tapi ku dibere ilmu leuwih eta teh ti batur. Urang ge lamun jaman ningali ini sarua ka sawan ningali montok pare. Tapi batur mah bisa warusul tapi kalau teu montok pare pan beda. Kangjeng Rasul mah angot. Kaduana ibnati tahta Rasulillah boga budak istri dibawa Kangjeng Rasul katiluna infak mali ila Rasulullah nyodakokeun harta buning ka kuring ka Kangjeng Rasul mata Abu Bakar Siddiq mah kabeh dibikeun harta bana Kangjeng Rasul teh kumaha maneh adahar mah milu we nguruskeun agama aya kira-kira di zaman sang nyodakokeun hartana kabeh milu we di pasantren dahar teh da dibere ieu kurang pasantren aya kira-kirana encan kan aya kitukeun we atuh saware-saware nu aya na pesak teh henteu di kabeh mah alhamdulillah wa syukur. Tadi ampun ti ibu anak alhamdulillah pribados rek ngabejakeun di pribados nu ku pribados ka hartos keur waktu masanten di JK can ngabejakeun pribados teh memeh ayeuna ka JK mah ngan ku alo geus dibere ningali beungeut jelema teh 2 una beungeut jelema jadi 2 ai si horeng aya beungeut jasad nu ieu tah beungeut nu mawa jasad nu aya beungeut roh nu mawa hirup kana jasad jadi roh jasad nu dibawa ku hirup kahayawanan jadi jasad nu ieu teh nu bawa hirup ku kahayawanan aya jasad ieu teh dibawa ku roh kamanusiaan. Mun urang kana can apal mawa, mana roh nu mawa ayeuna kahayawanan jeung mana roh anu mawa kamanusiaan, hitung-hitung eta jahiliyah zaman ayeuna. Da zaman jahiliyah zaman baheula belas teu nyaho Allah kitu teh.
di mana nguruk beteng dah roti cager tah roti teh pangeran da nyageurkeun kana nguruk beteng ceuk urang nagara Mekah teh. Loba kajadian jam mereka sabah ka kebon bekelna teh roti dina enong teh nu dipundak ke pangeran roti we deui kitu teh. Di mana seep bekal pangerannya dipurak teh kitu. Jadi ngadahar pangeran aya kalana nyeri beteng balas ngadahar pangeran eta teh balas bodoh jahiliyah kayu batu disemah tapekong di 360 tapekong luhureun Ka'bah waktu lahir Kangjeng Rasul kabeh jatuh teh itu tah Kangjeng Rasul kalau dilahirkeun teh rek ngaromak kalakuan jahiliyah ieu oge muga-muga kajahiliahan we yakin di urang ku ayeuna mudan ieu leungit saware-wareheun kajahiliahan teh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tukang salat, zakat, puasa, munggah haji eka jeung kurban. Mingguan jeung bulanan osoknya. Anu caket kan deukeut sorolok weusian. Tapi aya keneh nu kajumlah dina abidin tukang ayeuna jasadna yang beribadah salat zakat puasa mengaji ngana awam abidin teh pindah nama tina awam dina arifin aya awam abidin aya awam arifin mun urang can apal awam abidin jeung awam arifin ti bumi kadi ayeuna hadir kana pangaosan mulina apal awam abidin jeung awam arifin teh eta teh namihan ilmuna teh. Jadi tadi atuh urang teh pindah tina awam abidin jeung awam arifin teh leungit kajahiliahanana awam abidin jeung awam arifin. Ibu-ibu uninga awam abidin, bapak-bapak uninga awam abidin. Geus ngajaran bapak-bapak ngabejakeun ka ibu-ibu awam dina abidin. Acan bapak-bapak ibu-ibu geus ngajaran naroskeun ka bapak-bapak nu kumaha awam abidin. Acan ari ibu ka bapaknya henteu, ari bapak ka ibunya henteu. Lamun ceuk Allah kudu aya nu maot salasina ceuk ibu mending bapak heula mending ibu heula. Ceuk bapak mending ibu heula. Asa bohongnya ibu-ibu teh. Mun bapak-bapaknya ka ibu-ibu bisi cicing dina awam abidin teu pindah-pindah. Lantar moal ka surga. Mulih napa ngaosan teh bejakeun ari urang geus nyarapana ilmuna mah. Mun teu bisa mapatahan atuh ajakan. Angut para putra mah incu putra kudu kabejaan kabeh. Ori si horeng teh pribados teh pangdorakana teh. Ingat can ngajaran ngabejakeun awam dina abidin teh. Abi arang di awam dina abidin teh si horeng teh. Tukang salat, zakat, puasa, munggah haji eka jeung kurban. Ngan masih kena yang takibah al-istiroka baina rohi wal abdi. Tukang salat, zakat, puasa, munggah haji eka jeung kurban ngan masih kena nekadkeun bahwa Allah jeung urang teh aya istirokna. Sareng istirok muwajanah kudu eueuh istirok mutobakoh kudu eueuh istirok mujanasah kudu eueuh. Ieu masih kena ditekadkeun aya istirok antara urang jeung Allah. Itu saja tukang salat imana eueuh eta teh. Mana di Allah aya hirup, di urang aya hirup. Hirup Allah jeung hirup urang sarua. Padahal henteu. Hirup Allah mah hirup nu teu aya mimitina jeung teu tungtungna. Hirup urang mah ku Allah dihirupkeun. Menekatkan hirup Allah jeung hirup urang sarua, teu sarua. Hirup urang mah dakwal dihirupkeun. Kudrot di Allah jeung kudrot di kuring sarua nekatkeun itu istirok. Tah, entong tekadkeun sarua. Da Allah mah kudrotna teh sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala ngan urang mah ku Allah dibisakeun.
Mun bisa urang kual dibisakeun, mun boga urang kual dibogakeun, mun daek kual daekeun, lain daek, urang lain bisa, urang teu nekarkeun istirok mun kitu, mun nekarkeun istirok mah ngaku yen kuring bisa. Namun kuring dibisakeun itu aya imanan. Tah abdi din teh kakara aya iman. Salat zakat puasa muhaji kajeng kurban ngan kuring teh ku Allah dibisakeun. Da wujudna teh kual diwujudkeun. Jadi kulantaran kual diwujudkeun jadi kuring teh asalna eueuh jadi aya barang nyeunan, aya anu nyeunan, aya saha Allah iman ngaranna dalilna yen urang ayeuna ku Allah diayakeun. Ari kitu mah teu apal yen kuring aya kual diayakeun ngan aya kuring we ayeuna hayang ka sawah yang ka kebon rek ningali perah kamaritas ngagemuk pare ngontok atawa teu kuring nu hayangna teh imana eueuh imanan. Idingna ka sawah teh dibawa ku roh kahayawanan domba sapi jemudi mun dikencarkeun tirilik keneangan jukut hejo urang ge hayangna ka sawah teh ningali pare tas digemuk. Eta teh roh kahayawanan buat diri urang teh. Datang ka sawaret kana pare montok, bungah ku pare montok sabab ningali montok bangsa kieu bakal alus buahna. Itu teh roh kahayawanan, lain roh kemanusiaan. Lain roh nu bakal bage eta sanes, roh nu imanan. Nu aya imanan nu kumaha keur di bumi ge abdi teh ku Allah. Didamel. Jadi aya teh ku Allah dijieun. Ayeuna kelenteng hayang ka sawah Allah ngahayangkeun abdi ka sawah gidi ka sawah kudu didikeun datang ka sawah ret kana montok pare Allah ngabisakeun ningali ku sosa kana montok pare montok pare teu bisa nyieun montok teu bisa nyieun pare Allah ngadamel pare jeung Allah ngamontokkeun kana pare timul asmaya qadir ta eta mah roh kemanusiaan aya imanan eta mah. Para putra inung jeung bapa kuduna mah kadinya aya imanan sabab mun eueuh imanan mah moal asup ka surga sanja tukang salat zakat puasa muhaji tak rubama patana ka babatongat wa ma patah ba qabul terkadang dibuka lawang ngalakonan tongat mah salat zakat puasa muhaji kajeng kurban tapi wa ma patah ba qabul teu dibuka lawang makbul tepi ka Allah sabab lawang makbul tepi ka Allah kudu pika usul. Eta teh kakara abidin anu aya imanan abi ku Allah dihayangkeun dibisakeun dibogakeun eta teh abidin kakara minangka hos dina abidin teh kitu. Jadi budak urang ge mun kana pangajian teh bawa teu bisa ngadidik mah ibuna jeung ramana ngan untung dia disakolakeun aya penampungan di sakola mah tak guruna nu patahan teh muga-muga poli paparina ilmu teu bisa ngadidik anak-anak sekolah aya imanan masuk surga. Ibuna jeung ramana ngadorong ti salembur-lemburna ka barudak anu sakola. Budak sakola muga-muga ku Allah tadi paparinana ilmu nuturkeun sakumaha petunjuk guruna anu mursid. Jadi budakna aya murid sodik, guruna guru mursid. Aya kalana ayeuna bapa teh kasapahatan kudu jadi anak, Bu. Waktu diasupkeun ka surga budakna sabab jeung indungna jeung bapana balesuk kana pangaosan ngana ari ibuna jeung ramana mah mawa HP kana pangaosan. Osok aya nu nyenak HP. Ari budakna mah teu mawa HP. Da can kabeuli HP. Ngupingkeun sakumaha penjelasan ti ajengan masuk kana hatena budak mah teu make HP. Ari bapana mah sabab ayeuna boga HP. Karena ngandalkeun kana HP tepati ngupingkeun ngobrol jeung batur da aya HP ieu gitu. Jadi mana-mana nya bohong ka HP nanyakeun. Sok aya nu kitu. Ku Allah taala ieu jalma teh ti masar diasupkeun ka surga, budakna teh geus diiringkeun ku malaikat teh diasupkeun ka surga. Srog datang ka lawang surga teh. Budak kita asup ceuk budak ceurik kuring asup sorangan kamana indung kuring kamana bapak kuring da baheula di kana pangaosan teh di baku indung jeung bapak ayeuna kuring asup ka ditu indung bapak mana teangan ku malaikat ya ampun masih digodog kene cenah indung bapak maneh mah
dihitung-hitung seberapa tahun, ampun masih puluhan tahun keneh cenah. Ulah didaguan sakali geura asup kuring bisi sabaraha tahun ge rek ngadaguan we ka indung jeung bapak. Dipotongan ke balasila ting satahun potong 4 bulan potong 8 bulan masih loba kene budak kita asup ka surga luput mundaekeun tungtungna cekalo ye saeutik deui mah bebaskeun geus sina asup ka surga jeung budakna indikeun ibuna jeung bapana teh dibebaskeun loba keneh oge dosana teh kitu dihampura kasapaatan kudu jadi anak. Jadi piraku urang teu nyaahkeun jadi putranya bisa nyapakan kan jadi indung aya indung oge nyapatan jeung bapak ka budakna di dunjana sakolahkeun dipasantrenkeun jadi kadang-kadang ayeuna dipayun sababaina budak mah jadi host dina abidin indung mah kadang-kadang masih kena awam dina abidin can karasa ku Allah dibisakeun teh Ari Arifin nu mana ye Arifin mah sabab lamun kuring rasa kual diayakeunana Arifin mah hayang tepi ka anu ngayakeun kuring mun kuring ayeuna aya kabisa yen bobokonya nasi pernah hayang nepi ka Allah nu ngabisakeun kuring Ari Abidin mah nepi ka ayeuna yen kuring teh ku Allah dibisakeun kudrat jeung irodat teh kudrat Allah irodat Allah percaya ngan semetnya ngancan aya hayang nepi ka Allah Arifin mah nu aya hayang nepi ka Allah nu ngabisakeun kuring soca ayeuna awas hayang nepi ka nu ngawaskeun kana soca cepil nguping hayang nepi ka nu bisakeun nguping ku cepil tangan kepat hayang nepi ka nu ngabisakeun kepat itu Arifin ngaranna jadi kudu lempang atuh Arifin mah abin awam eta teh di mana hiji makom tobat, 2 makom sobar, 3 makom juhud, 4 makom hauk, 5 makom roja, 6 makom ridho, 7 makom mahabbah dalam 7 makom ridho, 8 makom mahabbah, 9 peka marifat nepi ka Allah. Tah nu ngambahkeun ngajajah makom nu 9 itu Arifin anu awam, pang awam-awamna nu kahiji makom tobat. Ngokon tobat nu kumaha ye Arifin mah keur ka sawah tobat di sawah. Kumaha tobatna di sawah kaman katingali parekoneng lamun cicingna parekoneng resepna kana parekoneng lain nepi ka Allah da cicingna parekoneng eta teh siksaana leuwih gede daripada maling munding sabab teu boga rasa salah cicingna parekoneng. Ai maling munding mah rasa salah ieu mah teu rasa salah kudu kuat lempang tina parekoneng matak aya sapar awal ka Allah teh aya sapar sani aya sapar salis aya sapar robe amun can bisa sapar awal sapar sani sapar salis sapar robe urangna jampena aya apal pajampena lamun dibejakeun rek ngalakonan moal jampena mah can apal mah tong eureun ngaji we di mana pengajian aya we di nu deukeut di nu jauh ge susuganan ketek mubalik teh ngabejakeun sapara awal mah asairumin manajili nafsi bijali tasukin madohiri wal agyar mupingkeun urang sanajan teu bisa maca kana kitab anu lempang tina tempat nafsu ninggalkeun ayeuna karesep nafsu kasawa ningali montok pare resep montok tinggalkeun montok pare teh sina nepi ka Allah nu montokkeun pare tukang nyadap ngadahar kuna gula amis tinggalkeun resep kana gula amis teh sing nepi ka Allah nu ngamiskeun gula itu sapar ngaranna ai sapar sani nu mana ye sapar sani mah rob hijab bil kasro ngaleungit ka haroba nepi ka mana lempang ila upukil akhlak upukil akhlak teh nu mana dia upukil akhlak teh lamun teu disunakeun da itu nu apaleun moal nyaho upukil akhlak saumur-umur ge ti hadrat wahidiyat hadrat wahidiyat teh nu mana deui payunan dari Allah taala anu nunggal urang nepi ka rasa payunan Allah nu nunggal pang deukeut-deukeutna urang keur maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi
kieu we hayang teu kaupikeun alam mun urang keur sujud ieu sujud teh Allah nyujudkeun kuring karaos ku Allah disujudkeun Allah nyaksi kana sujud kuring nyaksi kana gawe Allah nyujudkeun kuring itu dipukil Allah teu hese ceuk nu bisa begitu itu wae tapi lamun saumur-umur urang 50 tahun ka tukang teu apa lu pukil Allah ayeuna setengah jam apa lu pukil Allah naik derajat bapak ibu naik derajat jadi keur nangtung gengke teh lain kuring nu bisa nangtungan kuring ku Allah dibisa ke nangtung jadi nyaksi kana gawe Allah nyangtungkeun kuring rasa disaksi kuring keur nangtung teu hese di kebun di sawah di pasir teu leungit tina ukukil Allah pribados teh saya ngajar ngabejakeun bartoge inget ieu apang durakana ieu teh pribados jadi arifin teh anu awam nu geus ngaraos ayeuna kuring aya Allah nu ngayakeunna hayang tepi ka Allah nu ngayakeun kuring lempang sapar awal sapar sani sapar salis nepi ka ayeuna kobakosen naon ngaran kobakosen teh ngaran kobakosen nyaksi ka Allah makhluk eueuh Allah wujud dua ingetan itu kobakosen paidar tapata ila awana painya itu wilayah di mana kulit taikeun nepi ka awana nepi ka tutup sifat kawalian awadna nu kumaha ngaran awadna teh ya saduka wujudahula ada makhluk yudaka nyaksi Allah nu wujud ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh urang teh poe disaksikeun ka Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh geus ngajaran nepi ka yancan lumpangna ge tarat udah anu teu leumpang mah irarek nepina batur mah leumpang la ilaha illallah Ubun ditatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah tingali kulon we tangkal jeung kidul ieu makhluk aya kabeh taat ka ilah sok tanya hiji-hijina nu beureum nu koneng nu hasim amis kabeh taat ka ilah la ilaha illallah ngahiji kadak nu ditatan ku makhluk loba leungit teh makhluk nu loba kantun ditatan ku makhluk loba hiji tah Allah teh tah makhluk mah teu inget eueuh itu pukil itu pika ao adna mun geus sepikeun awak adna mah kudu dibalikeun deui ningali ka dia ka makhluk teh lobangan teu poho ka Allah seperti tadi. Jadi parti jeung jami ngahiji eta itu mah hitung-hitung cai dua kula sanajan rambang ayeuna bangke ge dan teu berubah bisa we dipake. Ningali makhluk teu poho ka Allah, nyaksi ka Allah, tingali makhluk tah eta mah cai dua kula plus plus gitu. Nurek diasupkeun ka surga teh di dunia margi mangi surga ma'arif isukan diasupkeun kana surga ma'horib. Nurek diasupkeun ka surga ma'horib surga nu papaesan isukan ayeuna diasupkeun ku Allah kana surga ma'arif. Marifat ayeuna kalau nyaho di Allah tina saca awas, nyaho di Allah tina cepil nguping, nyaho di Allah tina panangan kepat. Jawab karaos panangan kepat aro ngupatkeunana tah ieu nu ngabisakeun ngupat ku parangan teh ilah teh ahadiatu jami hak sifat kanunggalan perhimpunan teh sakabeh aya katujuh dia ibu-ibu jeung bapak-bapak mah santrenkeun murang kalih teh tujuanana di pasantren ngadidik murang kalih teh sanajan jeung sakola ge lain sakola wungkul tapi sing nepi ka ayeuna mah urang mah ngadidik keimanan pokona mah heula tak pribados kapunana piapekeun keimanan ka barudak teh heulaanan supaya guru-guruna bisa aya miapekeun keimanan di budak-budak nu leutik ibuna jeung raman bisa ditatar ku murang kalihna sehingga ayeuna kasapaatan isu iburan jeung raman teh ku murang kalih tak bapak-bapak nyakolakeun anak budak tanya keimananana mulih ti dieu teh sok sampai ka iman ilmi yakin atau anu yakin aku yakin tapi iman taklid mah Ibnu Arabi Imam Sanusi sababaraha kitab talatah bejakeun jalma iman taklid kholidan fiha neraka wal muqallid kafir iman ilmi nu mana makhluk pada dalil sakitu-kitu teu boga dalil deui iman ilmi yakin nu mana afal Allah nasab eta jirim
ngamiskeun kana gula gawe Allah teh pake da wujud Allah satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngamiskeun kana gula satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngawaskeun kana sosa itu iman ilmil yakin supaya nepi ka iman ilmil yakin ibu-ibu jeung bapak-bapak sarerea di mana can apa iman ilmil yakin usahakeun afal Allah pake dalil kana wujud Allah gawe Allah ini ayakeun ka urang-urang teh tasawuf kalau man arofa nafsahu arofa robahu jalma nyaho kana diri asal jadi aya ieu teh barang jeunan di mana barang jeunan geus aya eta teh nu ngurusna teh nu nyieun urang rasa diurus ku Allah nu nyieun urang tong poho ka Allah nah kan loba jalma jadi garong mana garong apal kual diawaskeun soca majamna soca nu kuring kumaha cukuring awasna cepil nu kuring kumaha cukuring ngupingna di mana ayeuna di dunya maling nu batur eta teh ngagarong ngaranna jeung baheula mah maling motor diduruk jamun maling motor kudu boga motor ceuk Allah sia maling apal aing ku aing diduruk isukan gawe Allah kitu mah ulah ibu-ibu jeung bapak-bapak ampun ulah maling apal Allah ku Allah kari balikeun ka Allah gampang menjadi urang tukang tani aya hayang ka sawah Allah ada urang jeung Allah ngahayangkeun ka urang ka sawah gidi ka sawah Allah ngagidikeun datang ka sawah ningali montok pare Allah ngabisakeun ningali ku socak kana pare montok itu apa Allah alhamdulillah papatahkeun kalanceukna ka adina ka tatangga ka baraya tuh ibu-ibu gaduh sakitu oge dibejakeun kalanceuk ka di tatangga ka baraya bisa jadi masuk ka surga kabeh kartos rek kartos teh kartos urang sakitu da capek leumas teu pantes pada matakna geuleun bakeuh pamuga geus hapuntenna panutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin ngahaturkeun jazakumullahu ahsanal jaza ka pangarsa Syekhul Mukarram pangarsa Abah anu parantos maparingkeun ilmu ka urang sadayana mudah-mudahan anu parantos didugikeun nembe dijantenkeun ku Allah ilmu nafi kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin acara tikawit dugi ka akhir alhamdulillah parantos dilaksanakeun mincakan acara anu terakhir yakni acara doa namun sadayana simkuring meningakeun hasil infak sedekah anu nembe gelar sorban kenging 6.674.000 rupiah ngaturkeun nuhun ka sadayana jamaah mudah-mudahan anu parantos diinfakkeun nembe dijantankeun ku Allah rizki anu janten panarik rizki anu sanesna tambih berkah tambih majeng tambih sinaran segala rupina amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara doa panutup waktu yang tempat dihaturkeun kahormatan ka pangarsa Syekhul Mukarram pangarsa ka Haji Uwais waktu dihaturkeun ka anjeunna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina. Ya Allah 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 ya Giyasal mustagisina agisna ya Hannan ya Manan adrikna ya urzukna qafha ya Ain Sin Qaf bihaqi ujub lana rizqona wasahilhu ilaina min kulli makan wa kulli insan bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalina
Allahumma astur auratana min uyubid dunya wal akhirah. Allahumma anzil sa'atina mama'ima abaina wa ummahatina wa azwajina wa masaykhina. Al-ana jitu ilaika ya Allah bi khizi dunya wa amalil akhirah wa taqabbal minna du'aana wa qira'atana fa'dir ma'tiratana. Allahumma ijtima'ana ijtima'an marhuman wa la tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al ghillal lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma jali sakinata fi ilmina wa amalna faqdir ma'tiratina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa jamilna bil afiyah wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfirli. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun saeuneun laksa ketiga bingahan ka pangarsa Syekhul Mukarram, pangarsa kang ngaji anu parantos sepuhanan doa. Mudah-mudahan doa orang sadaya ku Allah dikabul, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan dipungkas ku doa ieu acara berakhir pula kalayan alhamdulillah aya dina kalusul langsaran kanggo acara pamungkas musafahah ka Syekhul Mukarram. Para masyayikh mangga dihaturanan supados ditartibkeun jamaah supados tiasa nartibkeun masing-masing tartib saparantos musafahah dilajengkeun kana